hartosna. Ceuk kamari rukuna salat nomor ka-12 teh nyaeta diuk. Diukna nyaeta diuk tahiyat akhir. Ceuk kamari disunatkeun nalika diuk tahiyat akhir teh kedah diukna teh diuk tawaruk. Kadua pasunatanana dina tahiyat akhir teh kedah neuneun dua panangan kana tungtungna tuur. Nah, kana tungtungna tuur. Aya kene ajengan pasunatanana dina tahiyat akhir teh ceuk jideu wasuna disunatkeun. Naon rapuha ngangkatkeun curug ail masbihati tegasna curug ma'a imalatiha qolilan sarta didoyongkeun eta si curug qolilan saalit inda hamzati illallah nalika ngucapkeun lapad illallah. Nah, ketika tahiyat jadi ketika tahiyat si curug teh pertama rumaikeun tong wakad kaluhurkeun rumaikeun ka handap. Si curug jeung si jempol teh cicing di handap. Anu tilu tilepkeun eta leungeun anu katuhuna. Pamipanangan anu kencana disimpen dina tuur palih kenca bari dirumaikeun. Nah, tong dikepeulkeun panangan anu kencana mah. Nah, ketika ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illallah barengkeun jeung curug angkatkeun kaluhur. Bari didoyongkeun rada nyangigir. Ulah dikitu ulah lempeng tah, ulah kieu. Rada nyangigir. Rada ma'a imalatiha qolilan didoyongkeun teh saalit. Tah berarti saalit menyerong. Tah kita si posisi curugna teh nyerong. Lain kieu lain. Sunat kitu maksudna. Rada nyerong. Ulah dilempengkeun nyerong pisan ulah. Rada nyerong. Ketika illallah bareng ke nyerong ngangkatkeun jeung nyerongkeun teh bareng didoyongkeun. Di mana para ulama nyanak mustanadna bahwa ketika ngangkatkeun curug eta disunatkeun lil ittibai karena turutumut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku margi Kangjeng Nabi kitu pada melana tepanana nyata ketika ucapan illallah curugna diangkatkeun sabari didoyongkeun. Ta cara pasunatan ketika tahiyat akhir. Aya keneh teu pasunatanana dina tahiyat akhir teh wa idamatuhu airabi kedah mayengkeun diangkatkeun teh kedah dimayengkeun. Pala yadauha taprena ulah neuneun eta si jalma kana curug bal tabko balik tetep eta curug teh marfuatan tingkahna diangkatkeun teh ilal qiyami nepi kana nangtung awi salami atawa nepikeun ka awe salam. Jadi ngangkatkeun curug teh nepi ka nangtung. Kumaha nepikeun ka nangtung? Ketika arek nangtung gitu maksudnya. Mode urang ngalaksanakeun tahiyat awal. Ngalaksanakeun tahiyat awal. Tah ketika urang rek nangtung tah kakarak lepaskeun. Si eta curug teh tong diangkatkeun. Nah, beres. Mode kieu tah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kieu keneh we acungkeun heula. Kayak ketika nangtung kakarak Allah tah. Ketika Allahu Akbar rek nangtung ngalaksanakeun rakaat katilu kakarak dihanap keneh teh beres. Nunyukna eta teh beres. Nah, atanapi awe salam. Nepikeun ka awe
salam. Nah surahan guru awe salam aya 2 kan pertama kieu tah si curug teh kieu keuneu awe pertama curug tah surahan guru ketika awe salam aya 2 aya nu memeh assalamualaikum warahmatullahi teh si curug teh geus dikahan napkeun kakarak assalamualaikum warahmatullahi aya surahan guru teh tong wara dikahanapkeun engke we dikahanapkeun mah beres assalamualaikum anu kadua kakara kahanapkeun kieu keun acungkeun ka luhur keneh tunjukkeun assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi nah kakarak beres tah nunjuk karak bari ngucap ieu nah gitu